Hei, Mang. Geuning aya ODGJ. Hai jauh. Salim. Tas di mana bae atuh? Are ka mana ayeuna? Gini siga arusan mani. Geus mani acan eta mun keledok kitu. Geus aya 7 tahun. Kamar ka dia bungan bau tara mandi leheung kami mah kakara 4 poe teu mandi. Terus parkir Pak, terus ya mundur awas kejebur. Iya. Mang. Ya. Pohokeun sagala. Ulah loba pikiran. Tenangkeun jiwa. Ulah jadi nu burung. Ulah ODGJ kitu. Mending kena cager. Mandi. Sugan menjadi putri atau putra. Ya, mending kena mandi. Urang ke jadi kasep. Asalna urang mandi. Heula. Judul nama mandi bae. Ame teu bau. Ieu mani sakacamatan teu bau. Sadesa, sa RT 4. Ari emang ti mana deh? Geus lila di dieu. Tuntrak lintrik bae. Hayulah. Tuh, ku kami dituduhkeun di ditu aya air mancur. Tapi rahasia. Ulah aya nu mandi. Ulah aya nu mandi di dinya. Da bisi beranu nurutan. Abah ogenan. Mang ogenan. Jadi kieu aya nama otak normal. Cerah. Ulah yang jadi burung. Ulah yang ODGJ. Selamat tinggal. Isi di karantina. Maskeran. Mandi air mancur kabelah kung kabeh.
mandina sabelah bae ente kudu kabeh ndak lebar lah saki wae cukup wae mandina sabun beak kudu meuli sabuna kaning sabun gip jeung Lifebuoy ieu nu ieu gip isuk Lifebuoy jadi kabeh lamun di mandian pasti kasep sabeula lah normal ayo nama kieu we ngajaran percobaan atuhun emat atuhun temen emak urang euy cager sabeula oge anggo temen kabeh 7 tahun itu mandi matak pohon pelas bintang berkilau di langit menerangi isi bumi. Oh mama, kau bagai bintang terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Gemerlap bintang yang terang menerangi di hatiku. Mama, kau bagai bintang terangi hidupku dengan kasih sayangmu. Mama, kaulah bintang yang terang benderang dengan tulus cinta memberi setiap hal yang indah yang ada di dunia untuk membuat diriku jadi anak yang bahagia.